lalakuan lalampahan nu aya dina nyiluan eta kudu diturutan ku sakur jalma iman. Wow. Anyap-nyanyap. Letak katuangan saripati kekembangan mere madu anu nikmat tur manfaat jadi obat lamun euntreuk kana dahan anjeun karuksakan. Mugia ageng harapan kali doa diungkap kurang ngesokeun kariweuh ngecakeun kacape sumping kana ieu riungan mudah-mudahan janten riungan anu penuh ku barokah ya Allah Subhanahu wa taala disarangan ku magfirahna janten amal sae kamurah sadaya ya rabbal sholawat kali salam mugia limpah curah ka baginda alam nabi binili khasul binujul kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam kulawadina para sahabat para tabi'in atba'ut tabi'in ulang sadayana ageng harapan kali doa ka Allah azza wa jalla mugia diangkeun umat ku baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam anu baris disyafaatan jaga dina pake bulan kiamat. Amin ya rabbal hadratal kiram pangresa ingkang guru pangresa ketua MUI Desa Sukaluyu sekaligus turun sadaya teginten kubibados dipihurmatun kita doanya para alim para ulama sepuh bini sepuh Maya disabuleureun ieu wewengkon Masjid Al-Barokah nu hadir untuk kinten mugi baros dibihurmat tur diteda doane urang doakeun para alim para ulama sadaya sepuh-sepuh urang dipanjangkeun barokah yuswana barokah manfaat ilmuna barokah bulawadina barokah pakasabanana hingga ku Allah digolongkeun tireng-rengan min ibadiyas sholihin ya rabbal aparatur pamarentah bil khusus Desa Sukaluyu dikawitan kepala desa ibu kepala desa kali jajaran lalu hadir ngestokeun waktos pimpinan kana pangaosan mudah-mudahan Allah nakdirkeun pamarentah khususna Desa Sukaluyu janten pamarentah nu kasipatan ku kaadilan amin baris kenging iuh-iuh arasna Allah jaga diri masal lintang keadilan arajeun anu katampi ku Allah Subhanahu wa taala dengan keputusan DKM Al-Barokah pangersaakan sepuh-sepuh ini kali jajaran anu teras-teras tanpa pamrih menyemangati ibadah ka warga lalakungan di masjid mudah-mudahan ageng harapan kali doa marantena nilai ibadahna di payunan Allah kata itu dijabah amin ya rabbal sepuh miwahano bapak kali ibu jamaah pangaosan sadaya anu jinten kudu baris dibanggakan mudah-mudahan sadayana pikiran karena hormat kali tadi ibados sadayana jaga di yaumil mahsyar ayat kenging syafaat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam janten wasilah ciciren di ngopol urang ayeuna janten wasilah diriungkeun deui jaga di sawarga Allah ya Allah alhamdulillah wa syukru ala ni'amillah bingah wa ta'amar wa rasulullah bingah kagiri-giri bingah nutaya hinggana wasilah pengeresap ketua MUI karena Allah
Sikuring tiasa tepak kumpul ngaliung sadaya daya maksa anu utami lintang silaturahmi mugia sumping nabi wados sumayuna nyanda agung manfaat dunia para dugi ka akhirat ya robbal kabingan muka dua simkuring ditepangkeun sareng warga sadaya di dieu bari insyaallah keayaan ibu sarehat sadayana ibu sarehat bapakna sehat upami sareng teu mama abdi riweuh ngobrol jadi ayat di ulama dina kitab 5 perkara anu alus nilai naboiatun kate dina hartos tepati manfaat di antawisna to'amul ladzat tuangan anu raos indal maridi di payuneun anu teu dama punten ibu tuangan anu raos di payuneun ajalmi anu teu dama kira-kira manfaat teu da boro-boro ngaji keur geuring mah dahar ge teu miras menawi ibu di urang di Sunda simkuring masuk hayang seuri sorangan kumaha hayang seurina mun salaki keur geuring kakarak pamajikan teh mencit hayang teu nyaur aturan jajangan hari kerja mah bisa nampol bisa ka kebon ayam teh diabur we tara dinaon terus itu dari Sunda mah hayam puputan dipencit teh aya 2 kategori hiji mun salaki ngobogana geuring kakarak hayam teh dinaon atawa hayamna kakarak dinaon ai kerja mah tara dinaon eta teh doiatun kirang manfaat to'amul ladzat indal manid tuangan uraos di payuneun jalmi anu wujud teu kadua utupati manfaat mar'atun jamilatun indal a'man istri anu geulis campernik di payuneun lalaki anu lolong kira-kira manfaat moal anu lolong mah teu butuh rupa nu penting rasa lawan geulisnya da moal katingal menawi di dieu mah alhamdulillah sanehat amin ya robbal tak abdi teh insyaallah pada diteraskeun yang nomna jeung jalma anu sarehat mudah-mudahan ageng manfaatna amin alhamdulillah wa syukru ala ni'amillah ribados ditepangkeun sareng wargi-wargi di dieu sajamiti sehat teh nuju jarajak bari aramong ibu kasih dira teh disebat anom ulahnya bakiri naon margina nu anom jeung nu sepuh ada ketimpangan perbedaan upami abdi ngawulang di murangkali santri usia 17-15 paling tinggi istri teh 18 tahun di pondok di pesantren pas buka kitab bered kabarudak seger katinggalin da ngarona ayo heap ka dieu alhamdulillah ya Allah Gusti naon mangina ari nu anom mah punten ibu paningal masih keneh awas panguping masih keneh jelas terus itu nyarios nage masih beres tanagana jag-jag waringkas tuangan ge serba bebas nu tiis anu pan nu hipu anu teu mulus anu dikayang orang gara ranginan nu geus ompong kakalemohan ya
Allah Nabawi mudah-mudahan kurang mah nuju jag-jag sing tiasa ngabdikeun diri ka Allah amin sing gede manpan meung hirup meme meung ngora meme pipi mantan meme beda dengan semua. Ainu sepuh ya Allah 70, 75, 80 geus teu pati pantes ditepon ge. Boro-boro gawe na atuh leumpangna ge reyon. Naon pagawe anu karasa nyeri tuur, nyeri cake. Leres awan pabari hare. Sirah osok minang koleng tekao pun lila nongeng tekao pun lila nongeng sokurutan cenah hadina di masjid ngalamu ari eling-eling umat di masjid ngalamu eta geus ieu mah mepelingan kumaha geus kolot mah nyangit jujo narapol remati encok jempol dada osok mineng se ditambah ku arah eta ditambah ku anak os kudu sadar gitu sing goreng teh eta ciri hirup moalila bek atuh sing daek ngaji sameme inna eta sameme sing daek ngaji ieu teh pangaosan sadesa dari abdi masa desa tekan salam 11 DKM mun ngaji budak loba bener ebu jangan teu hadir ya Allah Allah masih gede rumah sawe beung jak-jak memeh gering beung hirup memeh mah beung ora memeh sok sing darek kaji naon anjuran ti Rasulullah abdi binga akan mata suka aya delegasi kelompok di desa Sukaluyu anu ngahiap ngahayu-hayu masyarakat keur nyiarkeun agama dina raraga nyoncolangkeun lillahi kalimatillah bakal katingali siar agama di Sukaluyu mun aya pangajian naon margina bu dipamrih diperedih Rasulullah sallallahu alaihi salmantena dina riwayat Al-Baihaqi disebutkeun kun aliman au muta'aliman au mustami'an au muhibban wala takun khamisan fatahli kuningan hartosna jujur wae kuningan hartosna hoyong kuningan sing getol naos hoyong kuningan ngasantren dari yang hotel pesantren aku dodol atau ngimpi kun aliman au muta'aliman au mustami'an au muhibban wala takun khamisan fatahlik rawina Al-Baihaqi sahih hadisnya sacerewewe napi hartieunana wallahu a'lam bihaqiqatil murad kudu bukti anjeun teh aliman jadi jalma nu ngarti au muta'aliman atawa jalma nu nyuprih pangarti nyuprih ilmu au mustami'an atawa nu ngadengekeun kana ilmu au muhibban atawa nu dikaresep kana ilmu wala takun khomisan
ulah jadi nomor kalimat. Mana nomor kalimat? Alim teu muta'alim lain ngadengekeun tara resep gen patah di cilaka. Ngan bapak ibu punten sim kuring sanes bade ngaralat hadis dina aplikasi nama hadis nu eta teh tanoki teu tanazu cek guru taroki tihanap kaluhur teu luhur kahan kan praktekna kumaha taroki teh mun tadi nu pertama teh kun aliman, kadua muta'aliman, katilu mustamian, kaopat muhiban. Praktek nama tihanap heula. Kumaha tihanap heula teh kun muhibban heula. Jadilah anjeun teh nu resep kana ilmu. Da moal kaboga ilmu can aya nilai naon mas. Ibu utamikeun resep heula we kana ngaos teh. Da ku resep bakal cul pagawean, bakal cul kariweuh kunaon mah. Beres Papa resep saur akang tadi nonton bola. Da bakal tinggalin berjamaah bisa tinggalin di itu ieu di Masjid Al-Barokah gitu kan sami gitu naon aya karesep kana main padahal fardu ain salat teh kitu sanes mohon sanes berjamaah na fardu kifayah berarti tinggalkeun da aya karesep. Bapak resep kanu janten bojok kajen hujan kajen panas tadi malire keur nyumponan kahoyong bojok nu dipikaresep ku urang eta bojok. Leres aja kata pesan abdi resep teu ngaos. Penting teu ngaos. Penting teu ilmu. Penting mana ilmu sama artos. Atau lagi merek pilih anak ibuana. Jawab lah ibu-ibu yang usul. Penting ilmu, penting artos. Pak Haji punten, nu ngajawab penting ilmu urang buktikeun. Urang supai ayeuna. Testimoni ayeuna keneh. Ibu punten, ari ngala ilmu, neangan ilmu tiap dinten atawa saminggon sakali. Ari neangan artos. Ya Allah. Hate ka urang teh penting karena ilmu ngancan resep cirina resep kene kana duit. Mohon aja. Saur akang di dia aya mingonan dinten naon akang ibu-ibu. Dinten Jumat siang pagi sore malam. Wengi Jumat. Mohon wengi Jumat kata rosanan akpino kieu teu. Anu hadir berarti orang-orang pilihan di Allah. Amin. Ya Rabbal. Ibu ketika pagedru neangan ilmu rek nampa ilmu ti kiai, ti syekh, ti guru, ti muallim. Pagedru waktu nak jeung rek nampa duit bantuan sosial ti pamarentah. Mana nu diheulakeun? Rek nyokot bansos rek ngadengekeun pangaosan. Yo wajah-wajah bansos ya. Kalau jangan haji sedada aja nangis sarua kabeh libur atuh pengajian. Kunaon kang libur kapan dibagi naon? Gitu ya Allah. Urang mah sok ngaleuwihan kana takdir Allah. Kumaha ngaleuwihanana Allah jangan haji ngaji maminggu isuk ge aya deui. Ari dibagi mah ieu teh mampang
pantarosan abdi yakin ibu rek hirup tapi kamu isu atuh naon ini ninggalkeun ngaji atuh da lebar da ngaji duit mampang neupeng salah kitu bisa usahain anu meleh itu sanes mudah-mudahan dihampura ku Allah nyanak bansosna teu niat ninggalkeun pangaos sing sae manehna amin ya rabbal alamin tihanap heula kan kalu mata membawi abdi ya pamarentah di Sukaluyu dipukuan ku majelis ulama bidang keagamaan bingah amal wata suta ieu teh dinararaga keur ngaresep masyarakat karena ilmuna Gusti Allah betul ibadah kumaha geus resep ngaran-ngaran geus resep Pak naik ka luhur mustamian bakal keresan kuping nu geus resep mah bakal keresan kuping nuju ngaramet aya hanca nuju ngagauk gaduh hanca jadwal pangaosan da geus aya resep tinggalkeun ngagauk jeung ngaramet init kana pangaos di jero pangaosan di kuping teu bari ngobrol terus gitu hari itu setelah digajarin terus panggilkan balong teh badak di tembok cai dengan galung dan kerennya di balong kawan ada teh dah ya tapi itu buat digajarin beres teh geus aya resep kerasa kupingkeun kakara geus kupingkeun naik ka luhur muta'aliman jadi we seorang pencari ilmu sekian lama berulang kali tiap minggu tiap dinten tiap sasi suping karena pengawasan aya asar tina pengawasan jadilah seorang aliman jalma ngarti karena urusan agama titik didinya encan titik jadi boga ilmu encan jadi alim itu encan titik masih kene koma au faqihan naik kalau beres teh jadi alim sing jadi faqih naon ari faqih hartina faqih mah jalma nu ngarti upami alim mah jalma nu nyaho aya bentenna ibu antawis kuningan jeung ngartos beda ibu-ibu di dia seueur uningan kana ka abdi tuh pangaresa kangajengan paman uningan ka abdi si euceut tah aya urang Sukaluyu uningan ka abdi loba anu uningan mah ngan saeutik nu ngarti terus abdi balik ti dia apaleun kabeh ge haji cecep eta teh urang teh sumur da saeutik balik mah ngarti mohon gitu aya bentenang ngantos sareng kuningan mata tina aliman teh kang mangga masyarakat di dia urang sasarengan sareng pupu-pupu lembur sing jadi faqih jalma anu ngartos dina urusan agama dina babagan syariat hukum-hukumna Allah ku ulama dipartisi ilmu teh dibagi-bagi aya ilmu tauhid yusohihu akidatan aya ilmu fiqih yusohihu ta'atan aya ilmu tasawuf muzakkiyal qalbi uskula keur ngabersihkeun hate eta hukumna fardu ain sanes fardu kifayah wa ta'allaman ilman yusohihu ta'atan pra anjeun ngaji kalawan ngaji nyaan yusohihu ta'atan karena ilmu nu bisa ngasahkeun kana taat bapak sholat nilaina taat bapak ibu puasa nilaina taat ibu ngaulah kanu janten caroge nilaina taat yusohihu ta'atan aji ilmu ci kira-kira bapak gaduh bojo hidang nama rapekan nama daekan nama ngan teu make ilmu ngaulah kasalahian
Setiap salaki paling gawe paling capek sumping ke bumi pojona mah paling cai nyuguhan cai ngan nyuguhan cai na teu make ilmu bari nongeng bau dahdir leho nonton kira-kira tah eta cai bade dileueut ku caroge bade dimajurkeun encan sah to'atna aya kartos kubina mah kartos yusohihu to'atan hukumna fardu ain ngaulah ka caroge yusohihu to'atan sing sah to'atan ngaraku caroge katampi so ibu teh diacup nama ngan tengah no ilmu terus gitu mana tesah toat tak kanu janten caroge mah hoyongna teh acup teh nubuni nutupan aurat anu pantes keur umur ibu sakitu gitu coba nu teu make ilmu 70 tahun di lejing kira-kira pantes teu salah kita ini penting ilmu yusohihu ta'atan mana sina yusohihu ta'atan teh ilmu fiqh kernasakeun taat ibu ngaos ibu ibadah ibu sholat ibu saum ibu nyaula kanu janten caroge sing sah taatna diatur ku ilmu fiqih naon ari ilmu nyaho naon ari fikih ngarti maka ilmu fikih mah sajabat nyaho teh kudu ngarti da aya kaifiat dina pelaksanaan. Terus ibu rukun sholat 17 punten dina ilmu fikih saja batinya mau 17 kudu ngerti kumaha makena diantawisna niat rukun sholat teh naon niat kadua takbiratul ihram diatur fikih ari niat qasdu sae muktaronan dipilih dina mana bagianana ari takbiratul ihram ngucapkeun Allahu Akbar ngan praktek nah kudu corona tah ieu mah teh kudu ngarti lisan ngucapkeun Allahu dina hate niat migawe sholat namun fardu tilu kewajiban qasdu sa'i qasdul fi'li tahyin sareng padiah kudu aya muqaranah sing ngarti naon muqaranah teh berbarengan nama tak ilmu fikih muqaranah ulama dibagi dua aya muqaranah urbi aya muqaranah hakiki samemeh muqaranah aya istihdor naon istihdor ngahadirkeun hate memeh Allahu Akbar teh sing lempeng heula euy tunang pagawean teh eta teh pelajaran fikih cacarakan fikih dina sabina istihdor aya nu hakiki aya anu urbi aya keur urang hakiki mah teu bisa nu urbi we nu penting urang sing hadir heula hatena rek ngucapkeun Allahu Akbar jadi iftitah dina salat ulah galideur keneh lisan geus ngucapkeun Allahu Akbar mata cepiki lamun urang keur takbiratul ihram can hadir hatena geus ngucapkeun takbiratul ihram teu sah salatna ilmu naon eta ibu fikih dari situ membawi moal terjadi nu saur akang tadi ari awak menghadap ke kiblat ari panon kana bola moal terjadi dan terjadi teh lamun eueuh istidor naonana hate Numawi geuning sepuh urang malakin imam kauning ngaku makmum ari nu sok berjamaah nu sok naon berjamaah kauning ngaku makmum imam tadi gakeun maca heula surat naon Anas
Allahu syahidi, Allahu hadiri. Hadir, mesti hadir karena hati. Iya hati abdi karena dagangan kene sampah ayo Gusti. Iya abdi karena kore dan hanca jaba leungit kore dina salat. Di teteangan baloloho eta kore di mana? Keur salat kore ingat ngait dina parane. Allahu Akbar teh langsung we neangan koreng. Yusohibu ta'ata sahkeun ta'ata nu mawi teu cukup alim tapi kudu naik kana faqih sing dugi ka ngarti supaya ibadah sesuai jeung praktek. Cukup dina faqih can cukup ceuk ulama naik anu kaluhur ka terakhir mana wari'ah. Hiji kudu jadi alim, kedua naik tina alim jadi faqih, katilu naik jadi wari. Geus ngarti teh si wari na wari apik kalakuan. Jangan geus apik mata ngomong ge kencang. Dari nu geus apik moal daek kokorowokan kan atuh. Terus gitu manyan apik kudu di masjid lah era atuh manya abdi mah kudu kene di masjid Pak itu kunaon make kudu dapur guru kudu kene disediakeun asbak eta tahun asbak mah moal itu ya Allah naon ari wari apik kalakuan ngaran-ngaran apik Pak hatena geus istighfar ka Allah. Geus eueuh ketika urang amal teh geus eueuh wakil iwati ka Allah. Gitu cik ibu punten caroge nuju gaduh antos nuju jajah nuju kaset usaha nuju lancar nuju bager ka ibu nyodoran cai depan beda atau tuh ikhlas nanti leres gitu mohon gitu itu ibu ayeuna bani sama kita ngajajan tuh naon pagaweanana ngusep jeung nyaho manuk pas sore nyaho HP daek sedoran cai kalau gitu nya udah makanan kategori salaki ya berarti can api berarti mohon gitu ya Allah tabarakallah salaki ge sarua kabojo bojo teh keur hideung eueuh geroheun anu namru eueuh seuseheun anu numpuk imah bara resi cai selalu hangat dina teko kitu sanes barudak rarapi salakola diurus imah tangga teh ku bojo kapan eta teh ngagolosorna duit teh menikot hampang tina pesa salahnya waduh ngaib tidak turungan geuning haji make kitu kapan karasa ku abdi eta teh kitu bojo nuju sae abdi suping jam 12 wengi jam 1 wengi ka bumi bojo nuju sae mani hampang eta teh nya assalamualaikum waalaikumsalam bari kahidang ros bari seungit dibukakeun pantok bari ngaleng ka abdi betah eta teh da teu nyangkeun balik ngaji teu nyangkeun hate teh Pak nyana kawan ku kardus buka bakakak buka daun buka wega hari ieu naon Pak duka bapak kita apa sok buka ku mama we teu nyangkeun dina hate sakalieur waktos pamajikan keur teu eling udah awe jelema teh mah wartawan cenah nisnya assalamualaikum geus 3 kali teu ngajawab assalamualaikum mah assalamualaikum 3 kali digedor mah bapak Subi assalamualaikum oh bapak teh Pak bapak itu teh mohon kuncina ngaerang-erang cemudang atau orang teh kokolok dengan kuncinya cetrek dari muka Ibrahim dan juga juri Allah hese
urang macan api tapi ka dina hate teh deurekeun ku ari bikeun jadi urang mah jauh kene terus gitu ulah wakak kana warian kana fakihan aliman ge jauh kene nu penting urang sing aya resep kana pangaos matak ti anak kaluhur kun aliman au ta'aliman au mustami'an au muhibban wala takun khamisan fatahlik hakikat nanti Allah aplikasi ke urang ti anak sing resep geula we kana pangaos ibu resep kana pangaosan mudah-mudahan